Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kanca mitra sadaya di mana wayana anu manco dina HP-na sabakurangan. Alhamdulillah dina dieu urang biasa ketepang deui bicara dongeng enteng pas sore. Dongeng enteng pas sore baris ngebantu jejer kebon terus biasana AC denik sarta jaya direjang mungkin terak ku adikarya dongeng enteng pas sore alkitahna Ustaz Sula kalian dirojong ku Sapira Salon alamatna Jalan Anggrek nomor 48 Sumedang wati-wati Wina kaum awak sadayana yang glowing di unit biasa langsung kumpulan Sapira Salon Jalan Anggrek nomor 48 tempatna Puntasen Asrama Polisi. Kanca mitra kaum dangu sadaya manco kumaha serius ieu atuh langkung saya nama urang dangkeun wae kumaha ieu jejer drujen kadang dina waktu ngiji unggal poe parutin itu baik itu terus di jenis oke jadi tunggal datang ke sekolah terus di sok sabak sok buku guru ada arah begitu kenapa tuh di asik tuh masuk di luar lima yang beneran hari misnem nyuhun tubuh kristal kuda jeung kitaranya ayam orang bener tanggeus terus nancep-nancepkeun tangkar ros jeung ngasikeun sisikian pilih kembangan unggal poe memeh ka sakola terus geus kurilingan ulin tim kebona bari ngirikan sisikian teh bukan istirahat hari katilu poena geus urung garadi dina saminggu pepelakana geus tada salede bukti jenis nem tidak kebetulan tuh bola kebon kuring anisna bapa ngomong ka bapana bapak jeung abuna Rusti arat pepenaker menjo anak-anakna geus aya buatanana tah bapak ieu bangsa ngenge ngaranna bibitna paparin juragan guru dari sekolah mah rea kembang ieu teh nah ari sangenge kembangan udi cek wisdom syarat lain sangenge nu di langit ieu mah di mana geus tukah kembangna moncorong kawasan ini dieu sarta yang hareupeuna kana panon poe adi kurang seperti ponokkeun bae sedina kemrang sangenge di kebon hareupeun sakola mah rea pisan kembang ieu teh nu pangjangkungna pangilaa beureun aya kilometer mah kembang lunaker moloncorong gede-gede gini dina santaka nya aya pulukna kembang nu aya dina tuntung tangkal pancet panggede-gedena ari nu sejenna mah sahandapeunana eta kembang baheulana di tanah urang nu rea kaum juragan guru di tanah Amerika Kidul
Gimana Amerika Kidul teh Kak? Cek Muslim bangun penasaran nyauting atuh hari tepat nama daa oke ada yang tahu juragan guru baik gila ayat Tuhan ngaliatkeun di urang sikina tah nu dipelak bareto teh di tanah Eropa belah kidul mah di kampak di arah minyakna di urang oge meureun kena mah aya panggilingan sangenge panggilingan kawas teh saur juragan lamun aya tanah becek hayang subur hayang subur ade di pelakan kembang di pelakan kembang sangenge gesang tu eta tanah becek bisa jadi subur sabab saina sawareh kasusupan ku tangkalna nah hayang teh tereh gede kembang urangnya mualira oge gede jeung sing hade miara bae sia ulah pokok nyiram hari sore jeung kudu dituan di sidu kore hayang nyung deh pas di oge termangan meureun unggal sore aya deui garawena eta dua budak teh nganduna ruang kebona waktu biasa TM seriusna tamat mudah-mudahan ieu serius biasa janten panglipur kalbu pangguberah mana mudah-mudahan urang sadayana dipaparin kesehatan bina sakitu bilangan gawe enteng waktu sore di manhoi deui hapunten pun jadi bina dangana kirang nuduhakeun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.